Mitra kaumda beral harita tiluan miang ningalkeun urut mono ngajugjug ka deket buha pateng tekung sigila lempang da memang henteu jauh ukur sababaraha tumbak jauh. Barang serog ka hiji tempat kasampak aya nu keur cumagug nangkep tu. Beungeut teu kaciri da ngeluh tungkul bari kereh reg anggara eureun ret kaki baraja. Nu direret ungeuk mere isyarat yen anu sare teh juru simpen. Siga banae sirep ki baraja kuat keneh pangaruh. Anggara mere isyarat sangka nu keur sare digeuingkeun. Ki baraja narik sirepna polisi berai si juru simpen beuntak. Tuluy cengkat bari rarat reret panona kekeuceun. Jeung nangtung kuliat bangun laliat ari ret kahareup kebegreuwas. Sabab tilu jalma pating pedega nenyokeun ka manehna, rei ujug-ujug nafsu. Panon JR beureum untuk kekerot nahan amarah. Kurang ajar. Manusia kasebelan saha sia ha? Miraku mada iya nyeuis bolot. Yeuleuh saha ieu? Saha ieu? Ki baraja nepak dada bangun reueus. Sabab geus bisa ngabebaskeun diri tina pangawasa musuh. Aing ngarti sia geus bebas tidak pangawasa aing. Baraja, tapi aing geus nyaho sia aya nulungan. Nulunganana moal salah ieu manusana budak bopang lain deui. Cek si juru simpen. Bari mureleng ka anggara ras inget kana waktu ka tukang. Nu gagal maehan anggara sabab aya nu ngahalangan si juru simpen tambah nafsu. Montong sombong sedan. Ayeuna aya bukti ilmu sia lain ilmu pangluhurna. Sabab aya deui ilmu nu leuwih luhur badan sia. Tah buktina budak ieu leuwih unggul saluhureun sia deui. Ki baraja nunjuk ka anggara. Ai si juru simpen teu ngomong deui rada kapangaruhan ku omongan ki baraja. Memang geus nyaksian anggara rada pelit ti heula ge bisa lolos tina leungeun manehna. Sedang nu sejen mah taya nu gagal. Mun geus kacekal ku juru simpen mun teu taluk pasti paeh. Budak bau kena jari ngao aing geus ti kamari ngarep-ngarep kadatangan sia. Oge najan teu datang ku aing rek diteangan di saksrak sabab kawin hayang tepung. Aing rek ngayakeun balitungan kudu direngsekeun jeung sia deui. Ayeuna sia datang sorangan syukur rek sosoro kojor rek ngantirkeun nyawa sia teh ka aing lain. Sia hayang jadi tumal guha peteng, cek juru simpen semungahina. Juru simpen, ulah sok ka mana wae ngomong teh kami moal jajab nyawa lain rek sosoro kojor. Oge lain rek bakti pati ka anjeun. Tapi sabalikna aing rek menta tanggung jawab ti anjeun. Nu geus ngarugikeun balarea nyang sarahkeun rahayat ngamalaratkeun urang lembut. Aing rek mere beja sarta maksa rek marentah ka sia. Sangkan ngeureunnan lampah jahat mungkas laku lampah nu nirca. Geura ganti geura pilempangan. Geura ibadah ka Allah ngumpulkeun pibekeleun keur akhirat jaga. Geus meujeuhna sia eling. Geus waktuna sia tobat, geus kuduna babakti sumujud ka Allah ngajalankeun tugas salaku makhluk ngabakti ka Khaliqna. Cek anggara langsung mere pepeling meungpeung aya kasempetan. Jempe sia bedul. Nanaonan sia kaganeng-ganeng. Make jeung khutbah di dieu. Aing lain budak leutik, aing lain bolon borek kudu deui. Nya lain budak leutik tapi kolot. Lain bolon anu borok hulu tapi kolot anu borok hate. Ruksak akhlak bejad moral poho kana purwadaksina teu eling kana wiwitan. Ari sabab kajongjonan teuing anjeun teh. Ngalajur nafsu ngumar amarah kabawa ku pangajak setan, kaolok ku harewos korod, kairid ku pikir iblis. Andika jadi jahat telenges taya rasa-rasa nyawa manusia dianggap murah disaruakeun jeung nyawa hayam. Harta batur dianggap puntah teu ngajeunnan kanu bogana. Hawak sia saraka somong ujug takabur deui. Anggara teh eleh.
kumaha dikitukeun ku angara teh para mitra eta juru simpen. Atuh menika kerot si juru simpen hate panas uteu kaweun. Karek harita manggih budak ngora nu gede wawanen make jeung wani mapagahan make wani nyebut-nyebut akhirat jeung sajabana. Budak kamari sore. Budak bau keneh cikur. Saha ngaran urang jeung urang mana rek naon los-los ka dieu. Ngaran kuring anggaran. Lamur kuring jauh moal disebutkeun da moal aya gunana. Niat aya deui iwat rek naling ngelingan ka Andika. Menurut salamet mun henteu kapaksa rek dipaksa ku kakerasan. Aing geus siap sadia pikeun narohkeun umur jeung nyawa pikeun ngabelaan bebeneran jeung keadilan. Nanjeurkeun amanat Allah. Setan lemut deuleu sia. Kalau kamu ngaco sia ngomong ge. Ayo beres singgil, urang pada nyekel sabuk milang tatu. Urang ngadu cacaten jeung aing siap bisa membagahan aing. Mun aing geus ngababatang jadi banusan deui. Cenah juru simpen luncat kanu lega. Langsung masang kuda-kuda kalah ngajak tarung di elingan teh. Kibaraja ka kerot hayang gereger tarung tapi teu wani ditalige dicaram ku Anggara. Mangga balawan mang. Mangajangahkeun lah urang podaran manggruk burung mah. Mang Dampa singkil. Rengkenek masang kuda-kuda rekep naker. Apik jeung taliti nu mungaran metakeun jurus bangong intip laut. Leungeun katuhul heureun sirah nu kencan numpang luhureun bujal. Mata mureleng ka musuh cakakak si juru simpen seuri pok ngomong. Bangong intip laut. Ieu tandingna cek juru simpen rengkenek karobah kuda-kuda dina pasangan aki panyumpit. Suku kenca kahareup nyerong meusan. Nu katuhu di tukang leungeun katuhu deukeut sungutna nu kenca dihareup kawas nu keura nyekel sumpit. Ari Mang Dampa cander tarung geus deg-degan hatena. Sabab juru simpenan manehna kalah geus kateguh ku musuh. Cilaka mun kitu moal aya hasilna paling-paling matak cilaka. Elo sianya hongeun deuleu pokna bari tuluy ganti pasangan. Ngagunakeun jurus julan ngapak. Kuda-kuda rada meyekeh lengkah panjang leungeun duanana japlang. Nu kenca semuka hareup nu katuhu ka tukang di mana maju narajang musuh. Nu katuhu ngababuh kanu kenca ngenyang leungeun lawan disusul ku suku katuhu nu dilep tuurna ngagedor-gador. Cakakak juru simpen seuri. Julang apa? Ieu lawana pokna tuluy ganti pasangan make gerakan angin puyuh. Nungkena bakal ngaliurkeun ka sang julang teh. Kabeg Mang Dampa ngarenyag jurus geus kateguh ku musuh. Mun dituluykeun bakal bahaya kana ari sabab kana dirina ari sabab gerakan manehna. Bakal babari pisan dipotong ku musuh akibatna matak cilaka. Mang Dampa ganti pasangan ngagunakeun jurus kuya batu. Kuda-kuda ponok leungeun kenca nilep deket buja semu nyumput. Perep katuhu deket irung suku nilep rada nyumput. Cakakak si juru simpen seuri pok ngomong. Oh, ganti ku jurus kuya batu komo babari ieu antina. Tuluy ganti pasangan make jurus pati lele. Suku kenca di tukang suku katuhu kahareup. Kuda-kuda rekep leungeun kenca ka katuhu. Kagigir kenca katuhu kagigir nurutan pamati lele. Jurus pati lele teh para mitra. Ya mah kapati lele ya. Lam jalo oleh sia na sia teh nyaho wae kana jurus aing geuleuh. Sugan kudu ku ieu ya. Mang Dampa sakilat ngarobah di jurusna. Make gerakan macan tutul nubruk bedul. Mere waktu ka musuh langsung ngarontok sanya eta jurus kacida cepetna. Mun lain si juru simpen mamusuhna kudu geus kacekek beheungna. Tapi kulantaran lawan lain jalma samanea serangan Mang Dampa tibang nyamar angin. Sabab si juru simpen rikat ngincet ka kenca bareng jeung kitu dampal sukuna mata. Ngael bitis Mang Dampa. Kulawit cungkel lebruk Mang Dampa nyium taneuh disusut sakaligus. Aduh. Pokna teh para mitra. Tuluy nangtung deui panon kekereceman tapi can ge naon-naon leungeun si juru simpen geus nyamer kana tak-takna. Gep
nyekel pageuh pisan disusuku dengan kenca cebet nyabok pipi sakarepna. Koceak Mang Dampa ngoceak ngacerit cari ceuk totolonyongan bruk rubuh deui. Aduh-aduhan bari nyekelan pipi langsung bareuh semu biru. Kalah kagaya we. Tanaga nama eueuhan alik nyingka sia masing montong maju deui aing mah teu sudi ngayonan cacing cau deuleu. Bu cacing cau ka aing sia. Mang Dampa ambek keneh najan bari jeung nyeri ge maju deui rek malik naraja. Teu beunang dipikanya si alik nyingka. Bisi kakeceretan kedih aing teu bisa tarung jeung nu belegu. Kagok ukur jadi ceuhil. Mang Dampa keukeuh maju. Beureub nyewuk kana hulu angan musuh. Hiukep ditewak dicekel rada lila. Mang Dampa ugil-ugilan hayang ngalesotkeun leungeun. Tapi tetap dicekel ku si juru simpen mimitina mah karasa haneut. Lila-lila jadi panas nu akhirna ngaceletit asa dicocok. Malah lila-lila ngebul bijil haseup koceak Mang Dampa ngagero bari pepelengkingan. Aduh, ampun. Mana ketak sia deui. Ngan sakitu ka becu sia teh. Ampun, ampun. Mang Dampa ampun-ampunan. Rumah saeleh jajatan mang si juru simpen lain tandingan maneh. Heuku kami diberi ampun, balik nyingka sia. Aling, untuk ngagokan ka aing. Bisi kakeceretan getih deuleu. Cek si juru simpen ngalesotkeun leungeun Mang Dampa. Aneh puguh ge para mitra si juru simpen teh kawentar galak telenges taya ras-rasan. Tapi ka Mang Dampa mah jiga nu bageur teu aya niat ngabinasa kalah kanita nyingka. Para mitra kaum dang, aneh puguh ge si juru simpen teh kawentar galak. Telenges taya ras-rasan tapi ka Mang Dampa mah jiga nu bageur. Daya niat ngabinasa kalah kanitah nyingka. Tapi najan kitu ge pikeun Ki Baraja matak panas hate. Menigergeteun hayang geura maju. Ngan teu wani nyanyahoanan bisi Anggara bendu. Nyang, si Dampa kameng meongan moal bisa ngayonan. Cek Ki Baraja bari ngareret ka Anggara. Bener mang si juru simpen lain tandinganeun Mang Dampa. Perlu dipikiran heula. Mang pajukeun. Sabar mang, kuring hayang ngajajal ilmu si juru simpen. Sing ados yang Anggara singkil iket di pageuhan. Kujang rompang dirampa geus kitu maju ka pakalangan tarung panon mencerong kana beungeut si juru simpen. Tapi tetep pinuh kawaspadaan. Bocah kasebelan rek naon sia los-los ka dieu rek sosoro kojor ha. Sok maju ari nya mah aya kawani. Leuwih gancang bakal leuwih hade bakal buru-buru init ka akhirat. Mantong somong aing lain rek sosoro kojor tapi rek ngajajal hiji jago nu ceuk beja gagah rongkah tanpa tanding. Mana buktina? Nyaan sia ngajago bebenjit sia. Si juru simpen kacida ambekeunana. Asa diungha ku budak satepak asa ditincak hulu. Nenyo Anggara maju jadi ngagidir nafsu teu make tatanya deui sabrut narajang make gerak sentak badak rek ngagempur dada Anggara. Tapi Anggara boga gerakan yang disebut jurus bajing luncat. Rikat ngagieu ngacleng ka kenca, clek nincap lemah langsung make gerak engkang-engkang make gerak engkang-engkang. Dua leungeun geus siaga pikeun ngabenteng serangan lawan. Ari si juru simpen ngarobah gerakan ngagunakeun jurus buhaya nyantor. Suku katuhu ngabet nganyabet bincurang leungeun ngepret ka gigi rek ngagedor careham Anggara. Gerakan kesit dikatuturkeun ku panenyo Anggara. Tapi Anggara bangun gampang naker make gerakan pesing hees. Sirah tungkul suku nilep murungkul menibun darah sigabal plos-plos serangan ngakan musuh ngakan angin. Suku jeung leungeun musuh ngaliwat. Anggara geus nangtung deui kalayan ajeng sakaligus marih narajang suku katuhu ku juru simpen anu suku katuh si juru simpen anu ngangkang dikepret satalikna hiu cebet
kuliling awak si juru simpen muter lir ibarat panggal. Setan sia aya kabecus geuning sia deh ha. Cek juru simpen bari nahan awakna. Regeureun ngan eda sirah sarayeut. Baras muter kawas panggal ari anggara teu biceun kasempetane nyaw musuhna bangun lulungu sakilat nyodohkeun pereupna make jurus lempeng ngarah hulu angen siu caku dayag-dag si juru simpen ngadayag ngacejag katukang tapi ungked reg awakna ajeg deui. Geuningnyaan sia boga sii tapi montong waka seuri deuleu. Aina rasakeun babalas ti aing. Siap. Celeng si juru simpen luncat maksudna merek narajang anggara. Ku juru silang ruyuk nyamer hayang. Dua suku nilep perapet kana bujur. Leungeun japlang kawas jangjang. Barang geus aya luhureun anggara, dampal suku ngabesot rek ngajejek mun-munan. Anggara ngalenyap para mitra matak serangan. Sabab serangan musuh kacida cepetna. Tapi ngan sakilat make jurus omak sagara dua leungeun but betrek ngarawel suku musuh. Puguh si juru simpen ngalenyap. Sabab bisa memeh sukuna nincak lemah teges dipapag ku serangan lawan. Curalit nurutan ucing luncat. Awak muter seolah-olah melentung deui ka luhur. Pros serangan anggara teh ngakan angin. Duanana geus nangtung deui masang kuda-kuda. Can aya nu unggul, can aya nu asor. Masih keneh ngajajal bari nguji katanginasan musuh. Juru simpen mureleng ka anggara pok ngomong. Pikeun budak ngora jiga sia memang cukup hebat. Aing ngaku kana keunggulan sia tapi coba nu yeuh. Si juru simpen masang kuda-kuda. Nawatak aji gelap ngampar sabab geus kataji ngagunakeun jurus-jurus biasa moal aya guna. Anggara kacida pelitna tu anggara ge rada ruasin sabab geus sidik musuh ngajak ngadu jajate. Coba-coba geura ketrukeun ilmu sia teh bangsat. Kitu ceuk anggara. Terus manehna mapatkeun lapad ajianana ngawatek aji bantal pipi pikeun ngabenteng tanaga batin musuh. Sep si juru simpen metah kedua leungeun. Ayeuna ditujukeun kana awak anggara sakius aya tanaga aneh nu ngagempur anggara. Mulkeun sora mata keung mata kukurayeun. Ari anggara geus taki-taki serangan lawan ditadah ku dua dampal leungeun didorongkeun ka hareup. Suku katuhu nojer katukang nu kenca rada nyerong ka jero. Hiu cegur bijil sora nu jiga gurudu. Bener hanaruan nimulkeun aweuhan nu mata keung cengkang anggara mundur katukang hampir para mitra rubuh. Hampir rubuh kabantingkeun. Tapi si juru simpen teu kurang-kurang ngarenjagna lantaran tanaga batin milik malik kabadirina ngahayap panas ngaduruk beungeutna lengak cedud asa aya nu ngadudut jajantung. Ungked orolo si juru simpen utah getih panon burial buncelik panapas ngahega kesang tiis nyorolok masihan awak. Dina kaayaan kitu anggara teu micieun kasempetan ngayunkeun leungeun katuhu rek ngagempur musuhna. Para mitra sadaya meninga oro. Si juru simpen utah getih mengaborolo panon burial buncelik napas ngahega kesang tiis nyorolok masihan awak. Dina kaayaan kitu anggara teu micieun kasempetan ngayunkeun leungeun katuhu rek ngagempur musuh. Siu beledag jungkel si juru simpen rubuh. Orolo utah getih nu kadua kalina tapi barang rek ditimpa deui si juru simpen ngorejat bari ngakibrikeun awakna. Misiun rasa nyeri nu ngawatek ajian aci batu karang. Anggara nyerang musuh nanahan peledag biji. Waktosna kabujeng sep.